Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadaya, abdi ayeuna bade maoskeun carios anu judulna nyaeta Ajalna Sang Bentang Film, hiji kumpulan carita pondok karya Duduh Durrahman. Carita detektif Sunda. Meh ilang raratan. Geus leuwih ti saminggu Pahikmat terus dikukuntit ku gambaran kajadian nu salawasna kokolebatan bae. Unggal inget unggal gegebegan ruy raya awahing ku baluas. Komo mun rek dahar sok bedo ngahuap oge. Malah lain ngan sakali dua kali nunda hanca dina alas lantaran inget kadinya. Banget nu geus teu mangrupa getih ulaweran, panon, irung, pipi barengep. Huntu pasehsoh beuwir kedewil nyanggereng ngahaja cek kapten sidik oge diruksak ngarah taya nu wawuheun. Nya dedeulean ieu anu ngalantarankeun Pahikmat ginggiapeun. Geus sakitunya kakolotan kakara manehna ngalaman sensasi cara saminggu ka tukang. Nyaksian nu tabrakan, ningal nu gugur zaman revolusi, ngalongo korban gerombolan zaman di lembur, teu singa haru biru dirina. Duka peda harita keur benteng keneh, maklum keur ngora. Meureun jajantungna ayeuna mah geus teu kuat cara bareto. Padahal pikeun ngajaga kondisi badanna unggal tas salat subuh sok jogging. Lain tu turut munding, peda ayeuna keur obiag, tapi memang aya karasana. Nya ku kebiasaan ieu Pahikmat ngalaman kajadian anu meh-mehan nyoplokkeun jajantungna. Pahikmat pangsiunan kepala SMP swasta. Tamba kaluman da anak geus galede, ari mah imah sorangan, incu galituk, manehna muka toko. Leutik tokona mah, tapi pepek segala rupa keperluan sapopoe nyampak. Geus jadi kabiasaan, memeh muka tokona tabuh 7 isuk-isuk. Pahikmat sok jogging, nguriling aya 3 kilometerna mapai-mapai jalan nu muter sabudeureun imahna nu sakalian dipake toko. Sakapeung sok dibarengan ku incu-incuna, mun parang ngendong di nenek. Balik ngincrik di imah geus nyampak cai panas keur mandi beunang nyadiakeun Bu Hikmat. Harita oge saminggu ka tukang Pahikmat ngincrik sorangan, ngerilingan jalan. Di jalan simpe kawan tu poe keneh. Pada subuh nu lalar liwat ngan hiji dua. Sigana nya ngarasa perlu bae tutumpakan tacan rea. Tukang beca oge cari munun keneh. Anu ngawangkong jeung pada baturna nu gapleh atuh anu ngarengkol oge dina jok aya siga anu tibra dihaneutan ku baturna nu ngadurukan. Harita karek-krek meunang sakuriling geus rayem-rayem anjog ka lebah bak pamicenan runtah anu pernahna kurang leuwih 500 meter kencaeun tokona. Kawan tu rada poe keneh teu pati sidik kanu ngadungkuk dina bak pamicenan runtah teh. Nu gelo atawa galandangan meureun, ceuk Pahikmat dina jero hatena. Kebat bae nuluykeun lompatna. Memang rada hieum lebah dinya mah, jeung nyingkur deui. Bak teh teu nampe di sisi jalan, rada beh jero dina tanah kosong nu teu diadegan. Cara ilaharna tanah ngoblog, tara kaurus, cukut ngajejembrung bahan-bahan urut bangunan pasolengkrah. Nepi deui ka lebah dinya dina puteran kadua geus rada caang. Ti kajauhan oge kurang leuwih 50 meter ti bak runtah, Pahikmat ningal jalma nu tadi angger ngadungkuk. Bangun teu obah-obah, malah beuki deukeut beuki sidik, lain keur sare tapi ngulahek siga taya tangan pangawasa. Pahikmat ngendoron lumpatna, lebah bak ngarandeg panasaran, hayang nyidikeun, curiga, nah eta jalma teu obah-obah, aya hal-hal anu teu wajar cok dina pikirna. Tuluy disampeurkeun. Mun lain kolot meureun ngagoak di dinya keneh, getih garing nu masih keneh nyeremih lir nu diseblokkeun bae kana beungeutna. Ngan kuat nepi ka dinya, teu wasa nelek-nelek leuwih gemet. Berengbeng lompat, lain jogging deui, awak ngadadak kuat cara keur ngora, lapor ka Pahansip. Kulantaran nu pangeulana manggihan jadi katempuhan. Padananya aku itu ku ieu. Tuka geus sabaraha balikan manehna meunang pertanyaan anu sarua, ngajawabna kitu jeung kitu keneh. Nepi ka antukna mah ngarasa jengkel. Hadena bae kapten polisi sidik kaburu datang. Saha nu pangeulana manggihan? Pokna ka Hansip nu keur jaga di pos. Bapak ieu
Syukur ngareret sakedeung ka Pak Hikmat. Ke ulah waka angkat Pak. Tuluy pok deui ka Hansip. Di mana mayitna? Di ditu keneh di tempat kajantenan. Tacan di kitu kieu. Teu acan. Alus aya nu tunggu di ditu. Kan tenan. Hayu teu urang ka ditu. Walon Kapten Sidik dituturkeun ku anak buahna duaan jeung Hansip nu jaga pos. Di cek Hansip nu saurang kabaturna memeh indit. Manehnya jaga di dieu nya. Mohon, omong Kapten Sidik. Bapak ge kedah ngiring, nyaritana kitu bari ngareret ka Pak Hikmat, ti ditu namah ngajak. Pak Hikmat senggah-senggah oge kapaksa milu. Kapten Sidik dina mobil ret deui ka Pak Hikmat. Sigana geus teu kaampeuh pok bae nanya. Pak Hikmat ieu teh? Pak Hikmat rada reuas. Muhun, ke saha teh ya Bapak teh? Tuh, da geuning leres. Nembe bae dina mobil teges ka Bapak teh. Abdi Sidik, murid Bapak kapungkur nuju di SMP. Pak Hikmat ngahuleng sajongjongan nginget-nginget. Kek tahun sabaraha nya? Duka panginten tahun 60-an, sasarengan sareng Joko, Isman, Nurul putra Pak Bahtiar nu pupus nuju jarah tea. Muhun emut ayeuna mah. Walon Pak Hikmat. Alah geus kolot mah pohoan puguh. Tuh nya Sidik, tapi nah bareto masa hideung jeung kuru deui. Lain cenah reka pertanian. Muhun kawit nama. Nanging pun biang teu ngawidian abdi patebih. Mending ka SMA bae di dieu keneh saurna. Ke geus tamat SMA mah sabatae reka mana wae oge. Dupi Bapak ngawulang keneh. Tos pangsiun Bapak mah. Seterusna uplek ngobrol nyaritakeun lalakon bareto antara guru jeung murid. Maksud nu mimiti mah kapopohokeun. Kapegat sote basa geus anjog ke tempat kejadian. Jalma ting laliud, saheng, rupa-rupa omongna. Kawan tu geus maju ka beurang. Kira-kira tabuh genep. Mayit masih aya keneh dina bak. Posisina angger cara tadi dijaga ku sabaraha urang Hansip jeung polisi. Jalma nu ngangseg ka hareup hayang Sidik dibuburak. Jurut Kapten Sidik turun dituturkeun ku Pak Hikmat ketut Hansip jeung polisi anak buah nu duaan. Sikep Kapten Sidik rada beda ayeuna mah ka Pak Hikmat teh henteu formal teuing cara tadi. Menang 2 poe Pak Hikmat teu jogging, jijiraeun, satuluyna mah maksakeun ngan pindah rutena bae teu ngaliwat ka lebah dinya. Lian teu dikukuntit ku gambaran kajadian saminggu ka tukang, dina dirina nyangkaruk kapanasaran. Saha atuh eta jelema teh sabenerna nepi ka kiwari lebeng taya raratanana. Basa dipariksa ku Kapten Sidik taya identitas anu nuduhkeun saha manehna. Ngan kanyahoan bae lalaki umur 30-an taun leuwih. Calana abu-abu make rempel. Kameja leungeun panjang gading digulungkeun sahandapeun siku. Di sepatu coklat. Ngan sakitu-kituna. Cek Kapten Sidik. Jelas lain dipaehan di dieu. Ngahaja dibawa ka dieu dipiceun. Lain kacilakaan deui. Da iwal beunget nu ruksak pohara. Anggota badan sejen mah teu cecel teu bocel. Papakeanana ngan kapecretan getih. Nu narapelkeun papakeanana sesa-sesa pameleuman runtah dina bak bae. Beungetna diruksak tangtu ngarah ulah kanyahoan sasaha. Beungeutna diruksak tangtu ngarah ulah kanyahoan saha-sahana. Kabeh surat-surat identitas ngeunaan dirina tangtu geus dimusnahkeun ku nu boga dosa. Pak Hikmat remen hulang-hulang ari keur ngajaga tokona. Panasaran ku nasibna, naha maot memang boga dosa atawa katide resa. Barita-barita kajadian dina koran imet kumanehna dibaca susuganan aya raratan ngeunaan korban, tapi lebeng. Iwal isukna nu ngamuat berita kapanggihna mayit dina bak wadah runtah tea. Malah ngaranna oge disebut-sebut. Majarkeun teh hiji pangsiunan kepala SMP nu boga toko di Jalan Purbasari. Kamari subuh basa keur lari pagi geus manggihan mayit jeung saterusna. Hadena kapanasaran teh bisa budal. Ku cara nananyakeun ka Kapten Sidik. Teu asa-asa da puguh kungsi jadi muridna tea. Itu kitu deui najan geus jadi kapten ngahormat keneh ka guruna. Sakepeung nelpon ti imah anakna, sakapeung ngahaja ka kantor polisi. Mun kabeneran Kapten Sidik nyampak di kantor. Duka Pak, tacan kapendak raratanana, cek Kapten Sidik ka Pak Hikmat dina hiji mangsa.
Taya keterangan-keterangan anu enggal dugi ka dikaluatna taya keluarga anu lapor ka icalan, padahal pami telepat beritana sareng ciri-cirina saaya-aya terus dimuat dina surat kabar. Bapa mah panasaran teh hayang nyaho saha eta jalma, mun geus kapendak bisa dipapai raratanana. Nyamuhun abdi ge sami kitu, Pak, tembal Kapten Sidik. Mung waktos diparios sakali deui di kamar mayit di rumah sakit, sapatuna ukuran 38, jangkungna 1,63 m, bobotna 58 kirang langkung, nu tiasa dianggap pituduh mung sapatuna, nu palih kenca, payuneun soalna nu nyangked kana karetna rada ngadelewo. Dampal leungeun kenca antara indung leungeun sareng curug aya tapak tilas di plester atanapi di tensoplas. Kelanan, Pak Hikmat megat kalimah, siga pisan nu katariku katerangan muridna. Yakin nu ngadelewo lebah cacangkedna teh sapatu kenca? Muhun, nah kitu Pak. Nanging nu kitu mah tebih keneh tiasa dianggo buktos. Pak Hikmat teu malire, kalah kananya deui. Eta dampal leungeun kenca siga tilas di plester kunaon? Rupina mah lecet, Pak. Lila duanana ting haruleng. Tadi isuk-isuk basa muka toko, pikiran Pak Hikmat tacan bisa lesot tina urusan mayit dina bak wadah runtah tea. Keterangan ti Kapten Sidik teu waleh diinget-inget, malah geus apal pisan. Sapatu ukuran 38, lebah cacangked solna nu beulah kenca ngadelewo, dampal leungeun kencana lecet. Jangkungna, beratna, warna kameja, calanana jeung pangpangna mah beungeutna nu geus ruksak teu mangrupa. Ceuk Kapten Sidik nurutkeun panalungtikan maotna ditandasa. Diparakpek ku sabangsa parabot mintul, boh beusi boh kai. Ngan tangtu mun teu pindah beusi, tangtu gegendir atawa popongkol. Pokona mah lain barang leutik. Taya tapak nyekek, nubles sumawana tapak pelor mah. Nyaan sadis diparakpek beungeutna sina ruksak nepi ka maot. Unggal isuk nu pangheulana dibaca dina koran teh kaca dua nu sok ngamuat berita-berita bangsaning todong, jamret, Rajapati jeung sabangsana. Mangkukna Pak Hikmat nelepon ka Kapten Sidik, lebeng cenah taya perkembangan anyar. Sajeroning kitu, beungeut anu ruksak teu weleh kokolebatan bae lir nu nganaha-naha ka dirina. Pak Hikmat asa dosa lantaran mun korban kanyahoan identitasna, saha nu boga dosana ceuk pikiranana bakal bisa kasusud. Duka kumaha dina hatena ngarasa yakin yen korban teh jalma anu teu tuah teu dosa. Tina hal sapatu kenca nu ngadelewo lebah cacangked solna jeung dampal leungeun kenca korban anu lecet, saenyana Pak Hikmat geus boga teori, tapi tacan wani balaka ka Kapten Sidik bisi majar nyanyahoanan. Ku tiiseun toko teh poe ieu, ti isuk meureun karek aya 5an mah nu balanja, ayana geus rek tabuh 8, masih keneh loba ngajentul. Atuh sabatae bisa leuwih jongjon ngalamun. Koran geus imeut dibaca, tapi taya beja-beja ngeunaan mayit dina bak wadah runtah di Jalan Purbasari. Repeuting sok kaimpi-impi, si korban nembongan, nyebutkeun teu boga dosa. Manehna aya nu nelasan, geus kitu siga nu minang saraya ka Pak Hikmat sangkan nyusud tapak jalma nu boga dosa. Jol ka toko Pak Hikmat, hiji lalaki tumpak Vespa weuteuh. Sanggeus merenahkeun motorna sup ka jero. Aya tensoplas, pokna. Aya olon Pak Hikmat. Sabaraha hiji nganggona? Hiji wae tembal nu balanja. Nanging sawios atuh sakantenan wae ieu sadayana, pokna deui bari ngasongkeun duit 50. Ku Pak Hikmat di ladangan, sok tensoplas 2. Saenggeus nampanan leos bae kaluar, lebah eta lah setoko ngarandeg. Tensoplas nu hiji disakuan, nu hiji deui dipesek. Pelalaunan kana dampal leungeunna nu kenca antara indung leungeun jeung curug. Ku Pak Hikmat diawaskeun ti jero. Tidinya lalaki nu balanja teh ngadeuketan motorna. Gejres dislah hese maju. Gual-goel nembak namah ngan geger jegan. Pak Hikmat beuki uleng ngawaskeun, lalaunan manehna nyampeurkeun. Kunaon susah hirup? Ceuk Pak Hikmat, cobi dicuk geura. Ada mesin mah panas keneh, tembal lalaki nu balanja. Kieu ieu teh adatna Pak, duka pedah enggal keneh panginten, nembe kamari ieu bebas indrayana oge, bagegeg sareng hareuras keneh. Nya bae leuwis keneh,
Vespa PX warna pulas susu. Duh leres bae nya, tegep model enggal mah, sabaraha ayeuna pangaosna. Upami kontan mah kirang langkung sayuta, ieu mah da kreditan. Geuningan tiasa, kumaha eta teh syarat-syaratna? Kalebet kana KIK, nanging khusus kanggo guru-guru. Wah atuh da Pak, teu dipasihan kalonggaran kitu mah iraha guru bade gaduhna. Hih nya sakinten keneh, zaman Bapak jadi guru keneh kapungkur, teu aya bangsa fasilitas kitu teh. Har, kutan Bapak teh kantos janten guru, liren teras wira swasta. Pedah tos pangsiun, tambah kesel, ku barudak mah eta oge dicarek. Bari ngawangkong teh Vespa di uma ome. Kituna teh deui mes-mes ngusapan dampa leungeun kencana. Ku Pak Hikmat diawaskeun. Kunaon geuning eta panangan teh? Nya puguh ieu hareuras keneh Pak. Kopling sareng personelengna janten lecet kana panangan. Kieu ieu teh rata-rata panyawatna Vespa kaluaran ayeuna mah. Dina kopling sareng paranti nyetater, geura mangga tingali. Ieu sapatu dugi kareksa kieu. Nyaritana kitu nu boga Vespa ngangkat suku kencana saeutik. Ongkoh sapatuna bae mirah panginten. Pak Hikmat teu nembalan kalah siga nu malaweung, gaur-gaur Vespa disada, hirup ayeuna mah. Tina kenal potna keluar haseup mani mulek, cekrek kana gigi hiji. Kek sakedapa cek Pak Hikmat, ieu teh Vespa kreditan, mohon khusus kanggo guru-guru. Tos 2 tahap ieu teh. Nu ti payun tahap kahiji panginten tacan aya 2 sasi, teu patos seueur peminatna, sanes ku kasakitna da. Nu ayeuna oge sami wae kitu, mungrupina seueur nu tacan terangeun, pangumumanana tacan nyebar pisan. Jadi aya 2 tahapnya. Pak Hikmat siga nu ngomong sorangan. Bapak aya maksad? Tiasa manawi Bapak mah teh pangsiunan guru, taroskeun bae ka bank pembangunan. Mangga atuh Pak, tos siang teuing yeuh, bade angkat. Pak Hikmat tembalanana kumangga deui teh ukur nyuara bae, da angger siga nu malaweung. Leos semah, Pak Hikmat balik deui ka tokona gek diuk meubeutkeun maneh. Ngahuleung salila-lila, gap kana koran, dibaca sakedeung. Geus muka deui kana lalambaran satukangeunana randeg, sok koran, huleeng. Kitu jeung kitu bae, sakapeung ungguk-unggukan, siga nu ngarasa sugema. Sugan bae kapanggih raratanana, pokna dina jero hatena. Ma, kada di toko, Bapak rek kaluar heula nya. Ka mana, Pak? Bade ka Kapten Sidik. Kitu tah Kapten, cek Pak Hikmat nutup keteranganana ka Kapten Sidik di kantor polisi. Najan sabaraha kali Kapten Sidik panuhun sangkan ulah nyebut deui Kapten, da cenah abdi teh kantos janten murid Bapak, tapi keukeuh bae hese rek ngarobahna teh. Nya mimitina masa kali 2 kali Pak Hikmat nyebut ngaran, cukup ku Sidik bae, tapi sigana teh bangun kararagok, kadituna mah geus wae nyebut Kapten deui. Kapten Sidik ngahuleung sajongjongan, sanggeus ngabandungan keterangan Pak Hikmat. Teori-teori Pak Hikmat memang logis, tapi siga rea unsur kabeneranana, rea hal-hal anu henteu nyambung, sarta bisana nyambung mun teu sacara spekulasi dilalebah, nyaku intuisi. Saenyana Kapten Sidik lain teu ngahargaan kana kacindekan-kacindekan Pak Hikmat, ngan pikeun nguji eta teori manehna henteu pati sumanget. Najan kumaha wae oge manehna teh polisi, piraku kudu nurut kana analisa awam, najan kungsi jadi guruna ogenan. Hadena di kantor polisi keurine, taya kasus-kasus anu aheng, paling oge bangsaning budak sakola mabok, nu garlut jeung sapapadana. Atuh sabatae guru jeung murid teh bisa uplek ngobrol. Numutkeun kacindekan bapa saheulanan, korban teh tiasa janten guru, omong Kapten Sidik. Nya bener, mun teu salah, Kapten kungsi nyarita ka bapa. Sapatu korban nu kencal lebah cacangked dina solna ngadaleuwo, dampa leungeunna nu kencal lecet. Ieu ku bapa diakurkeun jeung nu balanja ka bapa kana Vespa meuli Tenso Plus. Sapatu nu ngadaleuwo najan katingali nawe teuh keneh, mana horeng mindeng teuing dipake ngeslah Vespana nu hese hirup. Dampa leungeun kencana lecet lantaran kupling jeung personeleng masih keneh bageugeg hareuras. Cenah cek semah nu balanja tea, kitu rata-rata Vespa anu kakara keluar akhir-akhir ieu. Pang-pangna tangtu nu dikiriditkeun.
Teu mustahil ku toko atawa dealer di pilihan anu mulus mah jualin kontan. Janten Kapten Sidik megah kalimah siga bosen ngabandungan katerangan Pak Hikmat. Dages kajudi bakal kamana berasna. Kumargi jalmi nu balanja tea ngangken guru sarta aya hal nu sami antara manehna sareng korban diantawisna sapatuna sareng lecetna ku emutan. Memang kacendekan anu dijieun-jieun Kapten, tapi teu mustahil meneran. Cek Bapa mah uji heula, buktikeun heula, cenah kredit KIK Vespa teh geus kadua tahap ieu, khusus keur guru. Jadi anyar-anyar ieu rea Vespa anyar ting sariet di jalan gede kreditan. Matak naon ku Sidik, ku Kapten, papaikeun ka bank pembangunan, ka dealer motor, di sakola mana wae guru-guruna anu ngredit Vespa teh. Kapten Sidik nyelang heula nyeungeut rokona, geus kitu pok nyarita. Nanging Pak, numutkeun pangalaman anu ngiridit teh, aya oge anu nyandak motor sanes anggoon manehna. Nah kanggo anakna, nah kanggo barayana tanapi sobatna. Kan tenan prosedurna sapertos jual beli di bawah tangan. Margi BPKB ditahan keneh di bank sateu acana lunas. Atuh STNK-na netep kanggo ngaran anu ngamprah ka bank. Nah aya nu kitu, ceuk Pak Hikmat nanyakeun ka Kapten Sidik. Teu jongjon makena ge asa barang beunang nginjem. Leres pisan kitu Pak teu lepat, tembal Kapten Sidik. Nu penting kapercantenan ti anu bade ngoper ka anu bade ngaleper barangna. Nu mawi transaksi kitu mah seseuringna ge sok di lingkungan keluarga atanapi diantawis rencang sapadamelan. Bapa mah keukeuh panasaran hayang meunang raratan. Kumaha mun ayeuna urang ka bank pembangunan. Kapten Sidik najan saenyana mah hoream, tapi muji kana sumanget guruna jeung niat hadena mantuan ngarengsekeun ieu kasus. Tapi memeh nyanggupan Kapten Sidik nyarita heula. Nanging Pak, upami teh mah korban teh leres guru, piraku taya nu leungiteun nya. Dugi ka ayeuna tos bade 10 dinten. Piraku kapala sakolana cicingeun tang tos dipapahikeun ka rorompokna atuh meureun. Ari ieu mah kapan lebeng, taya kulawarga nu ngaraos kaleungitan. Nanging hal eta mah ku emutan nu munasabahnya Pak. Bawa disangka nujunya nyabaan pangintennya, tacan waktosna wangsul. Ari jalma gawe diantep teu embol-embol langkung ti 3 dinten bari teu beja teu carita mah asa kacida teuing. Duka ketang upama cara kitu teh jadi kebiasaan di sakola-sakola zaman ayeuna. Tong kitu Dik, Kapten, Bapak ge urut guru, Pak Hikmat rada nyeuneu. Ulah disaruakeun atuh. Kapten Sidik reuwas bet kelepasan nyarita, manehna seuri koneng. Guat bae dibalengkotkeun deui kana maksud Pak Hikmat anu tadi. Mohon leres Pak. Mangga atuh urang papaikeun, mamanawian wae ieu mah. Pak Hikmat giak naker. Dr. Andes Anton Tasmania Paloh, Kepala Bagian Kredit Bank Pembangunan rada kaget didatangan ku polisi jeung aki-aki umur 60 tahun tapi jag-jag jeung kewes keneh. Jero 4 tahun nyekel urusan kredit kakara ayeuna didatangan ku polisi. Rada leler baluasna sanggeus polisi teh nerangkeun maksudna hayang nyaos sakola mana wae anu guru-guruna ngiridit Vespa. Banyak Pak, omongna dina bahasa Indonesia. Pokoknya macam-macam, ada Honda GL, Honda Bebek, Vespa. Kami cuma ingin tahu yang ambil Vespa saja. Ya begini Pak, Vespa yang banyak peminatnya, sudah 2 tahap, cuma sedikit yang ambil. Lain dengan Honda Bebek Astrea, sedang top itu Pak. Biar, kami tak peduli sedikit atau banyak, minta daftar yang ambil Vespa. Dari sekolah mana saja, nama-namanya. Ini Pak ada 2 tahap, semua tahap. Kalau Vespa sedikit, sebentar. Saya suruh salin dulu, paling lama setengah jam Pak, Bapak bisa tunggu. Fotokopi saja, tidak usah dipilih-pilih. Nanti kami pilih sendiri, asal cepat. Baik-baik Pak. Datang-datang geuat daftar teh disalidik kuduaan. Mimiti anu tahap kahiji. Nya bae, boh sakola boh jumlah guru-guru nu nyokot Vespa ngan saeutik. Teu nepi ka 10 sakola. Atuh jumlah guruna teu kungsi 50 jalma, nu loba mah tahap kadua. Masih aya waktu, harita keneh oge mapai ka sakola-sakola. Dareana mahnya kitu, diparake ku sorangan. Jeung nu penting mah taya kepala sakola nu leungiteun guruna. Aya eta oge anu dileper deui,
Tapi kabaturanna sorangan, hereana guru-guru swasta anu can diangkat. Ari penghasilanana geus nyukupan. Ari syarat menang kredit nyaeta SK atawa beslit pangangkatan. Lebah dieu kepala sakola sok milu tanggung jawab bisi engke di akhir balakang kalih. Aya naon-naon. Poe eta ngan menang 5 sakola, kaburu beurang. Aya nu ngabejaan, bisa jadi aya sakola sore najan jumlah guru, jeung sakolana oge ngan 1-2. Da ari sakola sore mah umumna sakola swasta nu dibere bantuan tenaga guru. Kaburu leuseuh mapai-mapai sakola teh rek diteruskeun isukan bae. Isukna nya kitu keneh. Umumna urusan kredit teh taya nu aneh. Aya eta oge guru anu ngoperkeun deui motorna kaluar. Maksud teh lain kabaturanna sakolana, tapi da dipastikeun jalmana aya. Tabuh satu keur meujeuhna panas ereng-erengan dina mobil karasa bayeung-yangna. Tobat, hanaang jeung lapar sagala aya, ceuk Pak Hikmat. Urang neteg kadut heula kapten. Ngiringan bae Pak, tembalna sakadar pikeun miceun kacape. Bade di mana atuh? Urang di dinya wae atuh di Parahyangan. Tah leres rupina mending di dinya, raos sambelna. Memeh nepi ka Parahyangan, katingal aya sakola ngajenggleng bangunanana, tapi hariem jeung nyompok di jero. Kahalangan ku kios-kios jeung tatangkalan. Kanyahoan sakola sote dumeh Pak Hikmat macaplangna Lembaga Pendidikan Pitaloka SMP Winaya status disamakan. Dik, kapten, Pak Hikmat nepak tak-tak Kapten Sidik. Urang nyimpang heula yu. Aya-aya wae aing mah. Kapten Sidik ngagelendeng tapi dina hatena bae ngagelendeng kitu teh. Aing mah da lamun kolot ieu teh lah. Lapar beuteung mah. Atuh darek teu kitu kumaha geus kacipta sambal oncom, lalap teuy beunang ngulup jeung pais lauk. Ari ieu kudu hayo talete deui nanya ka itu ka dieu, anu antukna moal henteu baris nyamos. Rareuwaseun guru-guru nu aya di kantor nu tacan meunang giliran ngajar, ningal rentang-rentang aya polisi diiringkeun ku kolot saurang. Komo basana nanyakeun Pak Kusmana BA jeung Nenden Widianti mah kabeneran duanana aya ngan keur ngajar. Nanging upami leres-leres penting mah tiasa nyelang heula Pak, ceuk salah saurang guru anu aya di dinya. Tah, nuhun atuh upami kitu mah tembal Pak Hikmat. Kapten Sidik ukur mesem bae, sumangetna geus turun, sabab lelembutanana mah geus dibana boa di Parahyangan. Guru anu dua di teang, duanana kabeneran teu hararese. Nu saurang lalaki ngakukeun maneh ngaran Kusmana, umurna kira-kira 35 tahun. Pangawakan meujeuhna dangdanan rapi aya patut guru. Awawena moal salah Nenden Widianti teh asa jalinger dangdanan kaleleuwihi teu pantes keur asup ka kelas. Potongan badag keur rata-rata awewe di urang mah kaawakan tumpak Vespa teh. Geuwat wae Pak Hikmat ngamimitian, teu tolih ka Kapten Sidik. Najan kitu diantep bae, di mana perlu manehna engke rek ngengkelokan. Nenden nya nyokot Vespa, tapi dipake ku sorangan. Kusmana BA dikiridit deui ku babaturanana. Cenah teu niat rek ngiridit da geus boga malah jeung mobilna naon. Darsono babaturanana di SMP jeung batur ulina keur budak mangsa Kusmana di situ batu keneh butuheun pisan. Sababaraha kali ngumaha sangkan dipangusahakeun meunang kreditan. Kontan mah sayah can sanggup cenah. Karunya kabaturanana, manehna ngamprah kabeneran hasil, geus kitu bulan ieu motorna dipapake ku Darsono. Kumaha carana? Da kararencangan Pak, mung nulung we taya niat milari kauntungan, uang muka mah ti Darsono, munggal sasih abdi dipotong kanggo kredit ka bank, ku Darsono ditaur. Lancar. Dugi ka ayeuna mah lancar, mokoh nembe bade mayar ka 3 kali ayeuna. Nah aya naon kitu Pak? Teu ditolih, anggur pok deui nanya. Nah teu sieun kusut engkena, macet upamana. Najan kabaturan, mun gejed mayarna bade kumaha Pak Kusmana? Tos kaemut dugi ka dinya oge abdi teh Pak. Kieu Pak, sebatkeun bae manehna teh relasinya Pak. Abdi nyepeng koperasi SMP Winaya, Darsono sok ngalebetan alat tulis sareng kaperluan sadidinten. Katingal usahana majeng, sanaos nembe 3 taun ogenan. Manehna tigin, ngalebetan barang tara kendat,
Kitu deui upami ngabantun barang kanggo kaperluan manehna sapertos sapatu, kameja, mayarna sok beres bae. Ongko dasa naos bade kumaha oge PPKB di bank, STNK ngaran abdi keneh. Janten saleresna mah kakiatan aya di pihak abdi. Nanging Pak, maksudna Bapak teh kumaha ieu teh? Iraha Pak Kusmana tepang pang akhirna sareng saha Muhun Darsono? Iraha tepang terakhir. Kusmana ngahuleng sajongjonan. Upami telepat mah kirang langkung 2 minggu kapengker. Muhun harita teh manehna nyanggem kieu. Genah sapatu teh Kus, ngansolna kurang kuat. Nyokot deui nu hideungna hiji. Sakedap. Nomor sabaraha sapatuna? Upami telepat mah nomor 38. Emut keneh Pak Kusmana modelna, warnana sapatu anu dianggo ku Darsono. Kantenan bae dagangan abdi. Ti harita teh can petepang deui. Teu acan, nu mawi rada kaget da biasana mah heuleut 2 dinten sok ka dieu, sareng guru-guru tos kenal, janten tos teu nyemah deui, mana sadayana ngaraos laleungiteun, muhun jabi leungiteun teh deui eta kreditan Vespa kanggo sasi ieu rada telat, nembe dibayar minggu pengker. Pak Hikmat curing hak. Minggu pengker, saha nu mayarna? Duka da ngajurungan, kawitna mah bade disusul, nanging kabujeng jol manten jurunganana. Kenal henteu? Nembe pendak harita puguh Pak, di jurungan ku Pak Darsono sanggemna teh. Nah, elat ka mana Pak Darsono? Kadeng kena mah ulah elat deui sanggem abdi teh kitu ka anjeunna. Walona mung duka hungkul, muhun mangga atuh, teu lami leos bae rurusuhan. Pak, beuki panasaran abdi teh, aya naon atuh ieu teh Pak? Dadak ku Pak Hikmat ditetek ti awal nepi ka tungtung. Diengklokan ku Kapten Sidik, Pak Kusmana melengak wae. Oh, paingan atuh. Mayar kreditan motor oge ngajurungan. Ari, tapi saha atuh anu ngajurunganan nanya? Kapan manehna mah geus? Upami Pak Kusmana ayeuna ningal sepatu Darsono apal keneh? Ari tacan uyud mah rupina kaemut keneh, Pak. Di jalan dina mobil, urusan kaparahiyangan geus kapopohokeun. Duanana ulang mikiran nasib Darsono. Jadi tetela Darsono teh dipaehan, nganduka saha nu maehanana Kapten? Engke baris tetela mun Pak Kusmana geus nengetan sepatu Darsono. Mun nya Kusmana apaleun, geus meh bisa dipastikeun korban teh Darsono. Nganaon motivasina pangna dipaehannya? Kapten Sidik nempas. Abdi masih keneh hemeng Pak. Nah naon maksudna make ngajurungan jalma sina mayar kreditan motor ka Pak Kusmana. Harita jelas Darsono tos maot, beungeutna diruksak, tugi kataya nu terang kana rupana nu enya. Pak Hikmat ngahuleng sajongjongan, geus kitu pokna. Bisa jadi meureun pikeun nimbulkeun kesan ka Pak Kusmana yen sanyana Darsono hirup keneh, sebab mun kreditan teu dibayar, buah-buah Kusmana nyusul ka imahna, rahasia kajahatanna bakal kabongkar. Janten nu gaduh dosana. Moal henteu kula wedetna keneh, paling copel jalma nu deukeut ka manehna. Pak Hikmat eureun heula sakedeung, ti dinya pok deui nyarita. Satungtung tacan meunang kasempetan pikeun ngabunian kajahatanana sacara sampurna, ku hitungan Bapak, kreditan ka Pak Kusmana bakal dibayar terus. Pikeun ngaleungitkeun kacurigaanana, nu mata Kapten kudu papadon ka Kusmana ulah waka geruh, ulah waka nyieun tindakan, sina ngarasaeun anu boga dosa aman. Terus ditanyakeun di mana alamat Darsono. Bapak boga panyangka geus pindah ti dinya, tapi buktikan bae heula nya. Nu penting Pak Kusmana sina ngayakinkeun heula yen sepatu nu dipake ku korban teh sepatu Darsono. Tidinya omat gitu mun aya jurungan anu setor deui cicilan motor ulah dikoncar, tuturkeun sing rikip ka mana balikna. Ayeuna tanggal sabaraha sok geura? Nya tanggal 2 genepnya. Awal bulan Pak Kusmana sina taki-taki magat nurek mayar kreditan, tulus sina dituturkeun, geus kapanggih buru-buru lapor ka Kapten. Sabab nu diteangan ayeuna pasti geus pindah. Cara sasari, isu keneh Pak Hikmat geus muka tokona. Babaras beberes bari ngadaguan koran. Teu kungsi lila tukang koran datang. Breh dina kaca 2 Pak Hikmat ngajenghok ngarana bet disebut-sebut. Mayit dina bak wadah rumah di Jalan Purbasari geus kapanggih raratanana
kalayan bantuan R. Hikmat Angga Kusuma 61, pangsiuran kepala SMP nu boga toko di Jalan Purbasari, polisi geus bisa nangkep nu boga dosa. Korban ngaranna Darsono, pangusaha swasta, dipayahan ku lalaki ngaran Bar 32 tahun babarengan jeung Sin 35 tahun. Pamajikan Darsono, ari anu jadi sababna geus lila Darsono ngambah hubungan gelap antara pamajikanana jeung Bar batur salemburna keneh. Mimitina mah sok nganjang bae cara ilaharna ka kawawuhan, tapi lila-lila bet jadi skandal. Kurang leuwih 2 minggu ka tukang dina hiji peuting balik ngiderkeun barang ti luar kota. Bar jeung Sin kapergo pisan ku Darsono. Pada nafsu dergalungan. Sin lompat keluar ti kamar, manggih panepak softball ti kamar adina. Nurutkeun pangakuan Sin, manehna mah ngan neunggel sakali, saterusna Darsono diperekpek ku Bar nepi ka hanteuna. Peuting eta keneh layon Darsono dipikeun ka Jalan Purbasari, diteundeun dina bak pamiceran runtah. Bar jeung Sin teu bisa mungkir, sabada diguliksek tina haleungitna Darsono sarta kajadian kapanggihna mayit di Jalan Purbasari. Komo sanggeus ngadenge kasaksian Kusmana BA, guru SMP, relasi Darsono nu netelakeun sapatu anu dipake ku korban dibeulina ku Darsono ti manehna. Atuh sidik jari korban geus diakurkeun jeung sidik jari Darsono di kantor bersama. Pihak polisi pohara ngahargaanana kana bantuan R. Hikmat anu geus mantuan tanpa pamrih naon-naon. Mun lain ku leukeunna R. Hikmat, bua ieu Rajapati teh moal tereh-tereh kabongkar. Nanaeunan ari si sidik, Pak Hikmat kegelendeng. Bet aing siga neneangan popularitas. Naon Bapak? Bu Hikmat norojol ti jero. Kade di tokonya Bapak rek ka Aceh heula. Gilig keluar. Rek ka imah anakna nu aya telepon, teu jauh ti dinya. Nanaeunan nyaneh sidik, pokna mentog sanggeus telepon nyambung, geus teu make bema karama, asa bareto bae meureun jaman kerja di guru ka muridna. Saha ieu? Oh, Pak Hikmat, wilujeng Pak. Wilujeng nanahaeun maneh? Bapak era deuleu, make dikorankeun sagala. Atuh da memang kitu kanyataanana Pak, kedah kumaha deui? Nya, tapi Bapak siga nu butuh ku popularitas. Saur saha? Pak, urang cioskeun yuk ka parahyangan teh ya. Panasaran abdi mah. Antosannya ku abdi dijemput kinten tabu 10. Kasabelaan ai sidik. Pokna bari nunda gagang telepon.